cibun maruntan Uring tak kerlempang Dewanya tanah manusia kuning Dewi asli Tanding Lewi Gening Cing eta laras naon Telo elok Namun dina mamaos coba laras salendro Misalnya mas gak kia ya Dadap cangkring dina Ngajajar pantai Awi temen awi gombong Bucukna padu-aduan Tebaku angin baja Saninten tepung geting Terus ya gitulah kira-kira aya sabaraha bahasa umum tingkat nada Ini lamun umum nama genep genep Daminati lada genep teh Genep 5 Anu kagenepna nyada deui balik di kada dengan beda ieu nya nya beda oktav lah iya tah gitu baheula di zaman Pajajaran aya hiji alat musik antara alat musiknya bahasa Sunda naon tah waditra ngaranna degung monggangnya tingkat nadana tadi ka 17 nada jadi kusabab leluasa eta teh pelok hayang ganti surupan atau nada ge meureun tutur ganti-ganti aya di dinya sorok di dinya salendro di dinya jadi lamun pinah laras teh mesti kudu ganti alat musik waditra eta kan jeung teu kudu di stem ya mana teu kudu di stem deui kacapi teh langsung eta teh ukur aya di degung monggang di Pajajaran teh eta teh waditra paragi upacara atau kegiatan atau karesmenan khusus di negara. Jadi lamun raja Sinewaka kayak ke seminar kayak ke rapat kabinet gunakeun eta degung jadi nanti hiburan teh eta. Jadi lamun raja kebaran datang ngabring teh dipilihku wah mencari nomor di Pojiro supaya ayah nanti awuhan nanti semangat terus aura nanya kabeh keluar anu yuk narandung gerak mau aja mana dia iya kayaknya aku degung mongga nama Gusti aya degung mongga masih ada nama ngancang itu nyahoana dan memang degung nage nama nulumrahna we meureun eta teh cenah leungit teh saperap datang Mataram cenah jadi Mataram digantinya ngawanohkeun jenis tatabehan jajan dan lalaban mah ieu larasna teh salendro maneh nama itu tapi harita teh jeung kana sorong di harita teh tangga nada teh tadi teh yang genep dameuna tilada dipisah-pisah memang da anu aslina laras di urang mah nya antelo
no asli nama nggak laras sorong misalnya bawa apa tuh ya baheula